Panggih deui jeung drama Poe Senen. Tuluy ngaberesihan kanang beuri. Torojol we kedatangan paket anak bangkong. Teu karasa besti asa cikeneh Poe Senen tehnya. Ayeuna geus gok panggih deui. Tah geus kudu ngome deui lalamakan ieu. Ah daripada ngecebrek wae loba ngomong. Hayu we urang pigawe besti. Heeh bari digawe teh bari ngecebrek we keun bae ket. Nu penting mah pagawean lancar letah bari olahraga. Sok sanajan sakapeung mah nya kitu teh we geuningan. Sok rajeun ti ku dawet letah teh. Tapi keun bae ngan saukur ti soledad letah lantaran babarawakan siga kieu. Daripada letahna capetan tapi dipake ngomongkeun batur. Tah kitu cenah besti. Tuh teu karasa sarokna geus beres duanana. Lanjut deui ayeuna mah karing istrika kaluhurna. Kade ulah salpo kana alas istrika nanya besti anu geus pinuh ku tapak katutungan. Ari eta teh memang alas istrika cenah lain bunit. Lain besti eta teh kasur oro. Kasur urut si Cika. Ayeuna umur si Cika teh geus tereh 18 tahun. Asanya ah we kitu rek dipikeun teh besti. Tah tuluykeun heula bebenyit. Pinuh rek turun heula ka handap. Aya nu nelepon butuh topron cenah besti. Berikot paburantak kieu ieu teh Gusti. Tah ieu si cairan ajaib pembasmi kerak bandel. Ari sugan teh geus dihanap anu pesena teh. Ari pek teh encan cenah OTW keneh. Hayu we urang nerekel deui ka luhur. Ari pek teh alhamdulillah ning tah nyapak teh keur mararake cangkang. Heueuh cangkang teh baju atuh besti. Sok heg bareng ini teh ulah silih tinggal. Ari pek teh da keukeuh eta si pangais mah hayang ini teh heula we. Tuh jadi we gegejret adina teh ah keun bae su diajar lu deungan. Nam urang anterkeun ka handap. Tuh nyampak teh geus aya besti anu pesen teh. Hatur nuhun nyanggakeun barangna nampi artosna. Juk bungsu ka ditu ah geura indit geus beurang. Dadah. Alhamdulillah perkara bebenyit geus beres. Hayu we ayeuna mah urang ngalaksanakeun tugas di juragan ulah poho cenah pangmoekeun bubututan. Lanjut deui urang ngahanyatkeun bubututan seseuheun. Ning tah torojol we nepi di Kanang Japati. Seperti biasa urang ngalaksanakeun proyek 3M. Tah ieu anu mimiti urang menjahit heula bubututan. Alhamdulillah ararasa kabeh besti. Lanjut deui kana bubututan anu juragan. Tah ieu mah tah keneh duaan. Lanjut we ayeuna mah urang kana proyek M anu kadua menjemur bubututan atawa lamun ceuk bahasa Inggrisna mah moekeun ieu teh. Lanjut deui kana proyek M terakhir menyeuseuh bubututan. Tah urang taek-taekeun we ieu si bubututan anu kalotor teh we antep sing pupuihan saliereunana. Alhamdulillah proyek 3M geus beres. Ayeuna mah urang turunkeun heula ieu baju nu ararasak teh. Cicing atuh mararuntang ieu bisi labu. Sok cara ricing heula we di dieu ayeuna mah. Moal waka di pulasaranya hampura. Arek turun heula ka dapur. Ingat kanu barala. Ingat deui kana sampah jelegurkeun. Samemeh ngajelegurkeun sampah hayu we urang sesebret heula. Marah gararana titincakan teh. Sasapu mah pagawean anu wajib dilakukeun unggal poe. Heueuh di antarana besti selain ngumah wadah, nyangu, nginum jeung barang dahar. Ari masak jeung nyuci mah aya rajeun teu unggal poe geuning tuh teu karasa sasapu geus beres. Lanjut we urang ngumpulkeun sampah jelegurkeuneun. Tapi samemeh ngajelegurkeun sampah urang mula sarah heula ieu sok tegarna ari melong ka belah dieu. Loba butrak betruk besti, loba barang nu teu pararugu. Jadi we panyumputan beurit di dieu teh. Ke urang geserkeun heula ka katugu. Geserkeun deui ka belah kenca. Alhamdulillah bersih we besti. Kela. Tuing tring. Tuh rapih we ayeuna mah. Meungpeung cuaca keur alus. Lanjut hayu urang ngajelegurkeun sampah ayeuna mah. Tah urang borolokeun heula kabeh eusina. Kulantaran teu kuat panas mentereng. Urang make jurus tereh. Tring. Celegur we tuh. Alhamdulillah perkara sampah geus beres. Jojol aya nu assalamualaikum